Selamat pagi Bu Novi, Bu Sabrina, dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelas 3B kelompok 1. Wilujeng enjing Bu Novi sareng babaturan nepangkeun wasta abdi Jason ti kelas 3B. Ayeuna abdi bade nyaritakeun kaayaan lingkungan sakola. Di sakola abdi teh bersih jeung rapi. Loba tatangkalan saenggeus kitu hawa karasa seger tur endah. Kusabab eta abdi jeung sadayana kedah ngajaga lingkungan sakola. Hatur nuhun. Wilujeng enjing Bu Novi nempangkeun wasta abdi Kimberly kelas 3B. Ayeuna abdi bade nyaritakeun lingkungan sakola abdi. Abdi sakola di SD Sudarso Garut. Sakola abdi bersih taya sampah. Jeung endah hawa seger jeung lega. Bersih pisan, nyaman buat belajar. Abi senang sekolah di SD Sudarso Garut. Hatur nuhun Bu Novi. Wilujeng enjing Bu Novi jeung babaturan nepangkeun wasta abdi Valencia. Ayeuna abdi bade nyaritakeun kaayaan lingkungan sakola abdi. Abdi sakola di SD Sudarso Garut. Sakola abdi nyaeta sakola anu pikareusepeun. Lingkunganna bersih jeung nyaman. Di hareupeun kelas aya loba tangkal kembang jeung pepelakan hias. Di sabudeureun pakarangan sakola loba tangkal anu nyieun. Sakola abdi karasa seger. Urang salawasna ngajaga kabersihan lingkungan sakola. Urang ulah miceun runtas sambarangan. Ulah nyoret-nyoret tembok jeung meja. Kalawan gawe babarengan anu alus. Sakola jadi tempat anu nyaman keur diajar. Hatur nuhun. Wilujeng enjing sadayana napangkeun wasta abdi Elsen. Bade nyaritakeun kaayaan lingkungan. Hatur nuhun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.